Bismillahirrahmanirrahim. Wa marro jeung ngalangkung sal Hasanu Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma biqaumin kahiji kaum minal masakin ti jalma mariskin aladina jalma-jalma yas'aluna nyaruhunkeun itu ladina annasa ka manusa ala qoriati toriki dina pinggir jalan. Jadi tukang bararang main keur ngariung Sayyidina Husain Hasan ngalangkung waqad nasyaru jeung nyata ngawurkeun itu ladina kasron kana bubuk roti alal ardi kana taneuh piromali dina keusik. Jadi rek dalahar eta nu mariskin teh nya tukang barang main teh wur roti teh bubukna diawurkeun kana taneuh cenah na keusik. Wa hum ari itu ladina yakuluna dalahar. Wa sareng ari Imam Hasan ala baglati eta luhureun himarna itu Hasan. Pasal 5 maka uluk salam itu Hasan alaihim kaladina. Pakolu mangka ngarucap itu ladina lahu ka Imam Hasan. Haluma kadieu ilal godai kana dahareun ya ibna binti Rasulillah. He putra istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disauran kang tak kudu mariskin teh rek dalahar teh nya. Teu diamparan-amparan acan kapanan. Mun kang diseket haram dahareun teh dina terlas be da dina marmer ieu diamparkeun ke kanyat. Gitu teu kosi dipiringan. Ai bubuk roti pan garing keusikna ge garing mun di ditu mah. Pakola mangka ngawaler Hasan naam mangga. Inosanya Gusti Allah la ibeta temika resep Allah al-mustakbirina kanu takabur kabeh. Panazala mangka lungsur itu Hasan. Wako ada jeung calik Hasan mahum saratana itu ladina. Alal ardi luhureun bumi, luhureun taneuh. Wakala jeung tuang itu Hasan summa salamatul uluk salam Hasan alaim kaladina. Warokaba jeung numpak deui itu Hasan. Sugan kang kumaha lah mung geuleuh cenah genannya. Mangkana eta cucuna saha? Cucu Rasul, tuang jeung jalma nu tukang barang main pan teu kabayang kalotorna ceuk urang mah nya Kang. Eta teh Imam Hasan langsung lungsur, ngariung ngiring, da diundang eta teh. Sur anjeunna Allah teu mikaresep kanu takabur. Kang tuang lah cenah dalahan ge karucel kitu geuleuh. Bisa loba panyakitan. Urang apa sih kitu jigana teh? Itu Imam Hasan makhluk anu pangnaonna tuh. Cucu Rasul Masya Allah. Maruliana luar biasanya. Tapi ku ngahargaanana teu adigung teu takabur pedah anjeunna teh sahatuh teu anjeunna mah. Diencagkeun predikat eta mah. Bergaul jeung nu mariskin. Orangnya gitu Kang tah nalika jeung nu miskin encagkeun naon teh pangkat jabatan kedudukan ulah dicacanak jeung nu miskin ulah ngobrolkeun nu kitu. Tak sok kajadian geuningan ai pas keur halal bihalal jeung dulur. Haolan si eta mah nyaritakeun anak sarukses nu mariskin ngaharulang we nya. Bingung cenah kalah era kuring mah nyaritakeun naon tuh. Tungtungna tahun hareup teu daratang Kang. Nah, mentak encageun nu kararitu mah komo jeung wargi mah nya ulah nepi ka di kitu. Nah, urang ge kitu Kang ya. Nu gigireun teh polisi mun diseragam pasti urang teh riweuh sieun Kang. Pan itu seragam mah tenang ya urang teh. Gitu.
Jadi Imam Hasan masya Allah teningali miskin beunghar diladenan da ngulem atuh. Jadi mun Kang tuang ka dieu keur liwat teh. Kira-kira kumaha ta urang Kang? Teka bayang teungeuna sadahareun ge lah pasti api-api we nya gitu urang teh. Reng saya tuang teras uluk salam naik deui kana eta himarna. Wakola sareng ngadawuh Imam Hasan qad ajab tu nyata geus nyubadanan kami kum karanjeun kabeh. Jadi kami cenah geus nohonan kana pangulem ti aranjeun. Pajibu mangka kudun nyarumponan aranjeun ka kami. Ke kami mun ngulem ka aranjeun daratangnya. Saur Imam Hasan qalu mangka ngarucap itu ladina na'am muhun. Langsung nu miskin baru ngaheun Kang diulam ku Sayyidina Hasan tah. Pawa ada mangka ngajangjikeun itu Imam Hasan hum kaladina waktan kana waktu makluman nu dikanyahokeun kepe rebo daratang ka imah. Pahadoru mangka haladir itu ladina. Sarumping da diulam, komo diulam ku cucu saha. Asa kumanya Kang mun urang harita aya. Abah tim urang anu ngamusuhanana. Balad Abu Jahal nameureunna. Itu teu kabayang jeung jami nu mulia kitu atuh masih kene sasarengan. Masyaallah. Nama urang pan tebih urang mah nya. Alhamdulillah sim kuring mah sareng pun guru tati dia tati Hasan. Tak namina Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani kan. Itu masih kene runayan tidinya ti Al-Hasani. Namina Sayyid sanes Habib. Sarumping tah pakodima maka nyuguhan itu Imam Hasan Ilaim kaladina. Pak hiroto ami kana dahareun anu mewah. Saneh disuguhan kerak nu geus harideung bohna dahareun nu geus cenah damariskin ieu. Suguhan butitina we henteu Kang. Justru pak hiroto am nu mewah nyuguhan dagenan. Wajalasa jeung disalik itu Imam Hasan yakulu tuang Imam Hasan maum sarta ladina ngariung biasa. Jadi teu aya aling-aling panghalangnya kan. Naon sababna justru mungkin leuwih mulia keneh nu kumaha tah nu mariskin. Kitu nu hatena manteng we jeung Allah ku salabarna geuningan. Mentak di Madinah kapan aya geuningan nesok dina sosompang masjid we gitunya ahli supah teh Kang ibadah we eta mah dituangna ku Rasul disuguhan teh tak Rasul teh MBG mun ayeuna mah nyayogikeun itu teh jadi urang ge teh janten contoh pikeun urangnya dipanggil ku jama lah hanapeun urang ekonomina geunan payahna urang teh nurutan tah ka cucu Rasul sumpingan nyampeurkeun Kang. Ulah jarijih jeung geuleuh. Kitu bisi di dinya barokah nu panggedena teh. Kitu bisa batos Imam Hasan Basri nya. Silaturahim ka Sayyid naon eta teh nya. Hilap deui namina Sayyid. Pas waktu maghrib bade ngiring berjamaah eta Sayyid teh mangga cenah imam ka Hasan Basri teh. Mangga cenah pribumi nu Abdul ngimaman mah. Kapayun we. Pas bacaan Fatihahna Kang saur Imam Hasan Basri lah pencet kieu mah cenah ruksak. Langsung mundur Kang ngabatalkeun euy we. Cek anjeunna kumaha tah? Ruksak bacaanana teu bener ieu saur anjeunna Imam Hasan. Anu kasore teh tokoh sufi. Teu bener cenah Fatihahna. Wih we, kulem ngimpenan teh kumaha tah? Barokah nu gede ku anjeun ditinggalkeun. Barokah naon? Mun harita anjeun milu berjamaah jeung eta imam nu sae jeung anjeun salah teh barokah kamerek turun ka anjeun. Kebegkang tah. Gugah ek nyampurkeun ka ditu da geus liwat magribna genan. Ek minta hampura izin. Saur anjeunna nyaan ulah sok nyapirakeun manusia.
Tapi da salah mah kumaha nya Kang ning urang teh. Gitu tanya. Jika dicukang leuleusnya. Aduh, masalah. Gitu. Eta mah Jawa beda sareng urang. Jadi beda logat Jawa itu mah kitunya. Jadi ngam tak aing teh jadi anggapanan. Nah, jadi tidinya Imam Hasan Basri ngaraos hanjakal si horeng barokah nolek lungsur teu katampi da ngarasa teu pantes jadi makmum jeung jalma eta teh. Teu urang ge kitu Kang kadenya ulah kumaha kitu tak sim kuring mah diimaman ku santri hayu. Padahal bosannya teu barisan bangsa sifatul huruf gitu Kang. Mahorijul huruf lah kamana mandikan. Tapi sim kuring hate narimakeun. Maranehanana can boga pamikiran ka ditu kade masih kene ngaji nya Kang. Gitu tah besok karena kisah eta emutna teh. Asal ulah nu teu bisan Fatihah we katanya. Gitu. Urang mah pasti kumaha. Ning kumaha teu di ditu salat cenah imam lagi teu waras maca Fatihahna. Ulah dibajakeun teu warasna kade. Ah cenah teu purun we eta sakitu urang makannya. Tabili gitu. Jika barang tuang kaos nu dipengker urang teu ngalamot nu dina curug mah disu barokahna nu di dinya tah. Tapi teu kaala barokah tina tuang tungtungna kadul ibadah ge urang teh. Teu purun ka mana teh. Ka masjid teh. Mending keneh di kebon di sawah di balongnya daripada ka mana mah. Eta teh barokah nu memeusana mun pinuh ku barokah mah masyaallah. Wa ama qaulul qail jeung anapun ari ucapan anu ngucapkeun inaman sanyana jalma wadoat enan inaman wado tu neuneun kuring yadi kana leungeun kuring pikos ati dina leungeunna si jalma pakodalat makanya tengah hinakeun lahu kana ieu wadoat rokobati kana punduk kami sami sareng ngahinakeun kana awak sorangan cenah basana nu dipengker eta atosna pakod kola makanya tangadauh sabadum sapalihna ulama hadari hilapus sunate eta nyulayaan kana sunah. Jadi nyulayaan kana sunah basana anu diulem tapi urang nu ngulemna ngarasa kumaha teu hayang si eta datang tapi da diulam ku urang teh maka si eta nu datang ka urang teu diharapkeun datang padahal mah tapi datang tanyocol naonna teh nyimpen pandangan kana pinggir teh sami sareng ngahinakeun kana pundukna sorangan. Jadi jang nu ngulem ulah aya bahasa teu ngaharepkeun teu datang. Justru ngarepkeun sing datang sadaya ulah mentak ulah gaduh musuhnya Kang. Ulah keul ka hiji jalma kitu tah intina mah. Kete nalika datang pan jadi kasalahan deui dahar dua kasalahan deui tah. Di seorang kasalahan teh seueur padahal mangan teu karasa teh mentak mun keur hamburan dengan nu karaos jeung nu teu karaos teh naon teh. Tak cek kitab mah cek agama sebutan aya dosa teh ulah nyebut sadaya dosa cenah kenan. Disebutkeun bisi teu dihampuran ning Kang. Atuh bongan nyen dosa urangna. Teu kabayang ngaheureuyan pamajikan batur bebejanya. Hampura cenah kamari malam minggu kuring jeung pamajikan maneh ulin ngabaso. Haruh teu kabayang. Kira-kira picilakeun mau ulah Kang. Bisi hancur rumah tanggana ulah dibejakeun. Kumaha teu urangna istighfar. Duakeun salakina sing soleh di akhirat gitu Kang. Ini pernah selingkuh agama mah mere jalan ulah di dewe kan. Itu carana kitu mun bebeja hancur pasti rumah tanggana pejet. Urang meureun babak belur.
maka ku urang istighfar kalau teras urang ngaduakeun teras ka suamina sing soleh di akhirat insukan amih teu katemongeun ngaheureuyan pamajikanana nya. Walaisa jeung henteu kadalika kitu deui apaino maka sanyana si jalma dulun eta ngahinakeun henteu kadinya maksudna mah ida kana di mana bukti sadai anu ngundang laya pro eta teu ngarasa bungah si dai bil ijabati ku datangna. Itu jadi laisa kadalik kangnya. Painahu dulun ida kana adai laya pro bil ijabati. Nah jadi nu datang teu dipikaharep datang teh kalah jol datang urang teh hate mah teu narima si eta datang teh wala eta koladu jeung teu maksudna mah ieu teh lihat takoladu biha manatun jadi teu dibere nanaon disuguhan teh da bakat kurudat datang si eta teh nya. Nah jadi eta anu jadi hina mah urang ku kituna lah cenah musuh urang ieu mentak teu diberena naon sama anu diundangna kakukuhan kakukuhan kakun kakeukehan. Nah jadi ulah pokona malamun urang ngulem hiji jalma tapi hate teu narima kana datangna mending ulah dinaon atuh mending ulah diulem sabab cek saur tadi kalah jadi salah urang teh ku datangna jadi dua kali salah urang teh nya. Wa rasul jeung ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bukti itu rasul yahduru eta hadi rasul ilmi karana uninga na rasul anada isanyana anu ngundang lahu ka rasul ya takoladu manatin mere susuguh. Jadi rasul mah hadir sotenan datos uninga pasti disuguhan mentak sumping rasul. Jadi urangnya sok itu merenya kang lah pasti disuguhan menyatu disuguhan sana kana. Nah kitu ulah pede kan kade. Sanajan eta jalmi teh lah sagala aya intina mah tetep hate mah ulah ngarep-ngarep kitu ulah toma. Itu da seueur kajadian geuningannya. Nu kitu teh tungtungna pan urang kalah ngagorengkeun eta jalma geuningan. Cenah kamari ka dulur ka Bandung sugan teh enya cenah pedah beunghar. Itu cai-cai acan cenah pi ka Bali. Atuh kalah dicaritakeun ning gorengna teh. Urang teh tabisi kitu mentak persiapan cai bekal jang di jalan. Gitu. Komo lamun kanu teu damang mah di Bandung. Rek ngalong cenah ka Bandung teu damang dulur. Datang ka itu bala kecerakan daharnya. Ta eta teh pahalana teh eta wungkul dahar wungkul. Jadi di hadapan Allah teu meunang ganjaran nepi ka imah teh. Da eta buruhna naon? Dahar. Jeung ngaleut teh seta wungkul. Mun asa ibadahnya Kang. Eta dahar wungkul kana beuteung naon mah. Pribumina de sok tarang ngarti sok nyaruguhan geuningannya. Urangna dibodoh, itu disuguhan cenah itu urang teh. Urang mah jauh ka dieu teh. Nu imahna bodoh, nu urangna datang ka naon deui. Pada bada teu nyaho. Tak mending keneh barodo keneh talebah deui nya mah. Ami teu jadi daroraka. Mun geus terang salah saji riweuh deui nya Kang. Nah mun itu disuguhan, buku pribumi apaleun. Bisi teu meunang pahala jang akhirat. Gitu urang nu apal pribumi teu apaleun disuguhan atau pikabitaeun geuningan di dinya urang teh perang kitu di dahar ganjaran sakieu belah cenah leupeut jeung gorengan wungkul mending keneh jajan ke di luar ganjaran meunang jajan seueuh waregnya Kang.
Kitu tasaleresna mah kitu ari rek ngalongok gitunya. Boh takjiah ulah sok hayang disuguhan. Gitu. Ulah ngaripuhkeun nu kapapatenan intina mah. Tapi da mun sok keprah kipreuh geuningan. Itu kuring ka pangrasan ngalaya da suguhan dahar Kang. Aduh hate mah teu narima teh ieu dahar teh. Ngan sambentak sok nama sing muara gue ge sakalian. Da eta buruhna gitu. Jadi Rasul mah da uningaeun pasti disuguhan cenah. Wayaro jeung ningali Rasul dalika kana itu caritakeun syarpan kana kamuliaan kusumpingna teh mulia urang teh waduhron jeung jadi simpenan. Linapsi pikeun dirina si jalma pireuna jeung akhirat dunya akhirat eta teh. Kunyuguhanana kapanan kusumpingna urang. Idhalu surur teh akan ngasupkeun ka bungah kunyuguhan teh nya. Pahada mangkariah talepe ta beda-beda bihtilapil hali ku beda-bedana tingkah. Tergantung kaayaan lah jeung kondisi. Mentak nuani ngulem berarti geus siap nanoe Kang. Siap pasti kitu. Kecena datang ka imah tapi cenah naon hampurnya moal disuguhan. Lah eta sok ngabohongnya. Pasti icai-icai mah pasti naon tah. Sok ae cenah moal disuguhan. Gitu. Kemudian rumah sangulem kitu kudu dimuliakeun tamu teh. Paman mangka saja madona nyangka siman. Bihi kaitu siman anu sanyana si dai yastas kilo eta ngarasa berat si dai alitama kana maredahareun. Terkadang orang sok gaduh sangkaan, duh eta mah ini diaya-ayakeun pasti jadi beban ka pribumi cenanya. Takrek di dahar karunya da menirah riweuh tah ting bertek kitu kadin dengan sugu jang urang. Dicek urang teh yastas kilo mah itu pasti nangusahakeun jang nyuguhan urang teh. Wa inna ma ya panu jeung pasti nami gawe itu si man si jalma dalika kana itu caritakeun itam teh mubahatan karena megah-megah. Aya nu kitunya Kang. Nyuguhan teh cenah ulah nu biasa ieu mah pona kudu alus suguhan. Eta ami-ami dipuji tuh cenah ngeunah suguna halus pan sok anu kitunya Kang. Otak kalapana tawa ngabebankeun. Teuing megah-megah teh ngabeban teh sugut teh meni aralus bari kumplit sagala aya. Jika urang datang ka pangandaran mah teh suguhan belum lauk-lauk acan Kang. Itu bebeakan teu kagok ning meuleum hiu jang urang teh. Eta mah mubahat eta megah-megah kitu mah tugasna nu aya nu laleutik kajeun. Cek urang teh ngabebankeun ieu teh pastinya kanu pribumina. Palaisa mangka lain itu diceritakan minasunati tina sunah. Naun ijabatuhu nyubadanan itu si madonan si nyubadan itu si danan si madu. Jadi orang sumping nagenan teu sunat-sunat acan. Lamun urang gaduh sangkian ngabebankeun kasih itu nyuguhanana atawa mubahatan pasti saya mah sok sagala diaya-ayakeun geragenan. Ulah datang Kang teu sunat-sunat acan. Mending keneh kumaha tuh. Mending keneh ka kebon lah jeung ka balong geus. Daripada datang kana undangan si itu mah. Da urang gaduh dona, gaduh sangkaan kitu mentak teu sunat-sunat acan capeknya dahareun teu wareg ieu. Bal balik tal ulah ari utama talulu eta nyieun alesan. Mending keneh nyieun alesan. Da geus pasti si eta mah teu boga naon ceuk urang teh nya. Ieu tamu sakilobana pasti lah pokona beurateun lah pasti saga nyadiakeun agenan. Urang ulah datang Kang ngadamel alesan bae. Ke amrok teh kamari teuing kamari teu datang duh puguh nyeri beuteung kamari teh kalah. Meunang Kang alesan teh. Ulah kana gering bisi dijabah ku Gusti nya. Utas si balong cenah poho kamari teh puguh alesan mangga Kang tah meunang. Mun urang gaduh sangkian ngabebankeun kana nyuguhan urang teh. Eta pribumi. Itu datang bisi keheuleuh urang banyak Kang. Ai datang sangkaan eta aya keneh.
mentak hati orang kedah di lempeng ayeuna mah. Gitulah kira-kira orang ngagaduh sangkian eta nu dua, maka mending keneh ngadamel alasan teu sumping. Atuh cek agama naon datangkenan sunah ge henteu eta. Bal eta. Walidalika jeung kana nu caritakeun kala ngarusa bodo Sofia sapalina Sufia ali Sufi. La tajibu teu wajib. Teu wajib datang ila dakwataman angin undanganana jalma. Yaro nemposiman anak kasanyana anjeun akal tak ngadahar anjeun rizqoka kana rizki anjeun. Jadi teu kosi datang kang lah teu wajib acan kecuali eta nu ngulemna teh geus gaduh pamikiran bahwa tamu teh sumping teh rek ngadahar rezekina eta tamu. Eta mah raos ya Kang. Kada urang mun eta tamu ti mana kada ieu teh rek ngadahar rezeki nu manehna lain nu urang. Kakaragenan isuk-isuk misang ning cau nu kanu cau raja. Mangkaning wah teu kabayang ngeunahna amis tah. Jaba ngerekes jebot teh tamu opatan. 2 piring suguhkeun Kang atuh isuk-isuknya. Sor kopi, sor eta pisang da 2 piring erep Kang. Tapi hate urang, oh eta teh rezeki maranehanana. Tah nu kitu mah Kang sing tenang nya tos hate kitu mah nikmat. Jadi man yaro anaka akal tarizqo ka urang ngada rezeki urang. Tak pribumi gaduh sangkaan gitu nggak ada harizina teh lain jang urang berarti urang sebatas melak ngagoreng jeung nyuguhkeun unggul jadi pahala Kang ku ihlasna teh ngan lamun teu ihlas kumaha capek teu kabayar pisang teu ngadahar dosa ongkoh riweuh tungtungna mah diuji ku Gusti teh kaihlasan urang teh unggal bae Kang terasa-rasanya tak sing saladar kada ya ujian ti Gusti ya mentakan hate berat ka cida beresan hatena sina hampangeun kitu mentak tah cenah tamu teh mawa rezekina lain ngajingjing kerese ka imah urang rezeki lain tapi nu aya di bumi urang eta teh rezeki saha apaleun eta nya rezeki mah gegeruan tak keur duhana teh Gusti mun rezeki abdi jauh deketkeun gitu kapanan mun di luhur tuh mun di handap kaluarkeun pan kitu rezeki abdi mun di hadap kaluarkeun urang datang ka tatangga butuh sampeuteun cenah mangga aya mah datang dirabut Kang pantina bumi nya di ijabah ku Allah ieu cenah sampeuna mangkani ngeunah cenah haripu jingjing ka imah eta teh rezekina Kang. Nalika urang popelaka naon bae kada eta lain urang kabeh aya nu usaha wah dibagikeun agenan geus boga ilalai mah jeung bangsa nu kararitu si bagian ku Gusti nya mangkaning ku urang geus dibungkusan geuningan eta dukuh teh ali korowot atuh ku bajing mah jeung ku celemes da lain nu urang eta teh tapi bagian makhluk nu sejen jebut tetangga di asongan mentak sing jembar naon teh ya hate teh sing jembar intina mah nu melakalapa di lamping aya di tiangek di ala geus karolowo ning Kang kunaon tah dari rezekina bajing eta mah mangkaning samanggar dalapan caropong kabeh tapi hate Gusti rezeki bajing lain rezeki abdi geuningan pada abdi teh harapan teh ngajual kalapa jang mayar anu cenah ieu teh poe ieu teh. Tapi kalah bae aku bajing nuhun Gusti lah gantian dewe jang mayar hutang mah ulah ting tina kalapa. Datang buri teh nu nganteuran ka imah. Keur boga milik cenah ya lumayan tah. Amplop ning Kang. 2 kali lipat jang mayar hutang teh gedena teh. Mentak sing arih lah kitu tah sanajan samanggar bae aku naon. Hate teh tenang bae. Da Allah nu ngatur. Dan orang mah asa nu urang mah eta kalapa teh ningan. Ulah ku bajingnya bajing ti mana barang daharna. Tak wayahna hirup di dunia makang.
Cek urang teh lah cenah hama bajing teh ulah dikeuheulan makhluk Gusti eta teh. Gusti manyeun bajing. Saur Gusti na Quran kumaha? Mahola kok tak teu sia-sia Allah nyeun bajing teh Kang. Aya hikmahna kabeh geuna. Ngan urang teu terang kana naonna. Kana hikmahna. Kitu tah. Keur nguji urang eta teh nya. Gitu mentak lamun hate ku urang teu diurus ayeuna pasti kitu we hayeuh geuningan. Nah, jadi cek Gusti pek atuh dunia mah tempat nyaret sok halangan kunana tuh kalapa teh bungkus sugan ku kain kabeh. Di kurbunana meueuh bajing. Dia sengan tangkal ngajeng tina dahana geuning Kang. Sok sareatan cek Gusti pan mane boga otak geuna. Di sareatan kena nu copong ning Kang eta. Sim guring aya anjing Kang tukangan bumi teh kalapa kan rea kret naon sarana naon panasaran mimiti tah kret ngana pasti kan bajing keur kana batok kret eta tingali manehna keur neangan rezekinya nu bek ka kuhuntu jaba eta batok ra Kang. Capek heula manehna ge nan eta. Begitu geus beak kret kulucur caina dina geragan. Itu nyata teh ngaranna mada eusina lain caina bajing mah. Masya Allah, batur geuning usaha teu langsung hayang ngahuap bae geuningan kitu kan. Tak jelema lamun hayang dahar cicing bae lah eta mah tampilingan kitu mah. Ngalengkah atuh bajing genan ngeret heula atuh eta teh. Wanau jeung sanyana si jalma kalakuan salama masrahkeun ilaika ka anjeun Allah gitu. Wanau jeung sanyana Allah salama masrahkeun Allah ka anjeun wadiatan kana titipan. Kanat bukti laket wadiah kana laket pikeun anjeun indahu deukeutkeun si jalma. Jadi urang sing sadar wi kadinya Kang. Eta teh Allah nitipkeun ieu mah satangka jang si B. Jadi orang sing yakin ya kan. Allah nitipkeun dina balong urang teh gurame 2 teh jangsa teh mah Kang tah. Jang batur jadi sing nepi kadinya tah Allah teh masrahkeun nitipkeun ka abdi. Urang mah duit urang kabeh meulina duit urang cenah geunan. Cek Allah lain nu kami tandu 2 mah. Cek urang asa usaha. Da duit lagi nu urang cenah geunan. Tak datang nu nganjang teh ka imah kumaha tah. Ala ulah saya teh ala ulah. Ala ulah hayu we kalah ngitung ulah ala ulahnya kan. Eta teh setan nu kitu teh Kang tah. Da pasti kana ulahna tungtungna teh. Geus ala ada cek hate Allah nitipkeun gurame ka kami jang si eta. Gitu mentak daun Allah teu nitipkeun ka urangnya Kang. Milik ka urang beut melak sampe 100 bata Gusti ulah nitip Gusti ka abdi. Jang batur sok capek abdi hate gitu. Itu jadi Gusti seueur nitipkeun ka urang ge Kang sami tah. Hitungan urangna sok tara sadar gitu nya. Mun tos sadar mah bahwa eta teh titipan Gusti hate teh moal ngarasa hanyelu jeung hanyakal Kang. Duh hanyakal gede teuing cenah mere teh tadi. Moal sama-sama na Gusti nitipkeun sakitu kana pesak urang teh. Langsung hate sadaon Gusti nitip 100.000. Nu nyesana kari 5.000, 2.000 na pesak Kang. Jeung Gusti maneh mah nu eta. Langsung sadar hate kadinya Kang. Jembar deui nya. Teu jadi emutan. Nah gitu hati teh tenang we pasti ku Gusti bakal leuwih dideukeutkeun kana naon tah kana milik kana kagampangan yusro lah pokona mah wayaro jeung nempo si jalma laka ka anjeun alfadla kana kautamian alaihi kasih jalma piqobulitil kalwadati dina nampina eta titipan. Jadi wayaro laka al-fadla alaihi piqobulitil kalwadiah. Sarta boga kaunggulan nalika urang dititipan ku Gusti
Allah narimakeun kitu tengah caprak lah inti nama nalika urang keur panen buah nu diburuan geuning Kang menang ta 2 ember cek hate ieu teh lenjang abdi kabeh pasti Gusti nitipkeun sabara siki maya di dieu teh na ember teh dagoana ke nu dititipanana badatang ieu kudu kitunya Kang sebenarnya mah tas maghrib jebu assalamualaikum gitunya eta cek tamu teh ning cenah buah geus areueuhnya kana nyebutna geuning geus areueuh buah dipuput tawa cek hate duh aing cenah teu dibere apaleun da geus Allah ulah kitu Gusti geus ngajalanan rek sabaraha urang ngeresekan kumaha cek Gusti opat ngan cek hate lah 2 3 teh 2 cek Gusti opat pasti leungeun urang Kang langsung opat moal tiasa di robah ti Gusti mantos mentak lamania 5 wala mu'tia 5 wala roda moal tiasa nolak urang cek hate 2 lah geus da geuleuh cek Gusti opat eta leungeun nyekel di Kang 2 diasupkeun masyaallah itu we di dieu hate kedah dijaga pisan sina jemar intina mah anu aduh cenah mangkana galdena eta teh cek urang Gusti nitipkeun nu gede nu alus metak cek Gusti ai sodako kudu nu pangalus tapi karesepan kitu Kang pan kitu ameh nepi ka Allah minhu ti si jama nah jadi pribumi pasti geus narima bahwa kami teh dititipan ku Allah urang tenang namu teh Kang namu teh tenang moal reuas moal hariwang muazin lah pokok namanya wakola jeung ngadaos Siri Sukuti Syekh Siri Sukuti rahimahullah lapat cenah genan bacana alaya ka kuring naon lukmatun hiji huapan laisa teu aya alallahi ka Allah pede itu lukmah tabiatan kana perhitungan wala jeung teu li makhlukin ka makhluk pihadina itu lukmah manatun ari nyebut nugraha gitu kan ai manatun teh dahareun nu dituang dina undangan. Nah, jadi saur Syekh Siri Sukuti gitu hiji huapan anu kukuring di dahar dina ieu pasamuan moal jadi perhitungan di hadapan Allah moal di hadapan makhluk nu sabena da kuring mah da rezeki kuring sanajan 2 piring nambah-nambah eta da nu kuring rezekina tak manatun jadi teh nyebut Allah atuh geunya nah manatun teh dahareun dituang dina undangan gitu kata nugrahanya daharan susuguh paida alima mangka di mananya hosa al madu anu diundang anu sanyana kalakuan lamanata teu aya dahareun anu didahar pidalika dina eta toam paling bagi mangka teu peryogi naon ayuroda yen ditolak cek urang teh Kang da geus kati subuh teh urang dipikaresep ku urang ya Kang ulah di wios teh disuguhkeun wios ulah kitu Kang kena cenah disuguhkeun jadi sanajan urang teh kan nu pikaresep nu hayang gitu wios teh disuguhkeun lah wios ulah kitu urang teh kena cenah naon cenah disuguhan urang teh eta ngamuliakeun pan ka urang tapi urang pan teu resep ieu nya Kang ulah di naon teh cenah ulah ditolak ana ulamana tapi dalika paling bagi ulah ditolak kena cenah nyuguhan mangga ditaruang sabaraha nawara urang cicing bae Kang nya kitu mantak ulah hilat teh kira-kira kitu mah enggal-enggal naon sampaikeun tujuan urang buru-buru da urang teu resep kana eta subuh teh tapi karesep ke beli bisi kalah pribumi kumaha tapi lamun pribumina sada soleh mapan kitu cek tadi geuna oh berarti ieu teh lain rezeki nu disuguhkeun teh jangsi eta teh rezekina ti Allah ngan cai wungku rezekina kitu sadarnya Kang urang teh tah sing leuwih kali ulah geuleuheun eta kana dahar urang
menit itu etel acan cenah ulah kitu tos sadar di rezekina dina eta teh jang tamu urang teh tak tos silih kitu mah enak kang hirup teh karena bab namu pertamuan teh nya jadi moal silih gorengkeun lah itu raja disuguhan nu kitu cenah genan Jawa tareasna korengan kicimpingna teh cenah lah aing ulah ngacaprak wa qala ngadusa Abu Turab an-Nahosi rahmatullah alaih urido diasongkeun alaya ka kuring naon tu amun dahareun pamtanatu mangka narima kacegah kuring pabetuli tu diuji kuring biljui ku lapar arbata asyara yauman dina 14 poe ieu Syekh Abu Turab an-Nahasi kang an-Nahosi disuguhan tapi naon tah pamtanatu lah cenah wios ku Allah diujina 14 poe tarapar beteungna teh teu wareg-wareg jadi ulah ditolak sanajan urang teu resep eta dahareun ulah keun mesina disuguhkeun kitu kang beuting kae salin teh urang nu daekeun bisi diuji lapar urang ku Gusti tadi cobanya dengan saya tamat teh ke wareg dahar teh aya hayang lapar-lapar palim tu mangka terang kuring anu sanyana itu jui ukubatu eta siksaanana ti Allah jadi anjeunna sadar oh ieu teh siksaan ti Allah da kuring hayu tanolak kana eta dahareun jadi ulah ditolak jiga rasulnya kang yang disuguhan naon daging dob cek nu nyuguhan rasul eta tanapi teu kaeng eta teh ya ulah rasul pan teu kitu lain ulah kami mah cenah terang dahar nu kieu kitu kang tah ulah kala ditolak ulah cenah ulah eta mah abdi teu resep ulah bisi ka hadi ku kek Gusti dicoba urang teh nya wakil nyaritakeun lima arupil kuri ka Imam Ma'ruf al-Qurhi radhiyallahu anhu kuluman risakur jalma da ngundang si iman ka kanjeun tamaro itu datang anjeun ile ka si iman sawe nu ngundang sumping pakola mangka ngucap itu Imam Qurhi ana ari kami doifun eta tamu angzalu singgah kuring haesu angzilu sakira-kira singgah aranjeun ni ka kami gitu bahasana teh jadi ulah pulah pilih lah tetap urang teh kudu sumpingnya sanajan nu ngulemna teh jika tadi Imam Hasan dengan mariskin tukang barang main ngulem tapi anjeunna sumping asani merkadua nanu sanyana kalakuan lain bagi teu peryogi naon ayam tani ayen nyegah si jalma anil ijabati tina datang libudil masapati karena jauh lalakon ulah sok pake alasan kang duh cenah tuh di Majaleng kanu hajatna ge dulur kunaon gitu jauh kang teh teu alasan teu waras teh nyebut naon teh nyebut jauh sok pake alasan jauh lamun awak urang berkah kangnya ya mun awak urang berkah ku Allah diinditkeun ieu mun urang awak berkah diinditkeun ku Allah sanajan ceuk urang pesa kosong kendaraan teu boga dianterkeun ku Allah mun urang awakna berkah mah geuning teu indit duit mah aya teu berkah teu ditulungan ku Gusti kitu bae hirup mah kang tah tak eta mah alasan bae teu barokah awakna ti dia kacipeuti padahal manu hajat teh lumpang ge kayat geuning teu datang teu barokah awakna komo lamun alasan naon ya libur di masa peti jauh tuh kudu ka Bandung nah jadi lamun urang hatena geus manteng ka Allah mah moal alasan naon kang moal alasan jauh langsung urang teh salat ibadah Gusti abdi teh nampi uleman ti dulur tapi jauh duit keur sakihesena rapi salat datang dulur kang arek ke Bandung isuk duh cenah teu boga duit ya jeung kuring hayeuna mobil duh teu boga bekal tenang tong mikirna bekal tuh kang nu barokah mah nya nepi ka Bandung rokok dibere jajan di jalan dibere
atuh dahar ngariung nepi ka imah deui sugan ngalorkeun saperak dahan teu barokah tawakna urang masa acannya Kang gitu rajin diajakan kudu mayar jang bensin ningan papatungan mun geus barokah pasti kudu dianteurkeun tah ieu mode jeung mode keur alum sim kuring sok kitu tong sok alasan jauh ongkos mun maraneh barokah tati guru maneh daratang pasti nu ngajak geus aya Kang hayu nabil kuring kosongan teu barokahna da teu init Kang atuh dihalangan ku Gusti teh nya tak sing sadar geuning kuring teu bisa can barokah ta maneh jeung guru hubungan kudu diomehan eta teh berat mangkaning satamada kedul silaturahmi jeung saha tah nalik karenggang we atos Kang dihalangan terus ku Gusti sanajan nu ngajak gen hayu cenah atuh nepi ka digotong kana mobil urang rumpat eta teh bekat kudu barokah awak masalah mang eta maraoskeun ku urang tah nalika anu kitu dulur di Banjar hajat ya pesa kosong segala eueuh bingung tong bingung geus ibadah ka Allah Gusti abdi diulam ku dulur di Banjar rek hajat abdi keur liak ragap teh aya Gusti datang kaluar ti masjid tah kitu Gusti mah Kang geuningan tak ulah sok alasan libu di lemah cenah jauh tuh ragenan tah eta teh mangkaning sering kadangunya Kang sering itu teh eta teh teu tata krama nu kitu teh jalma teh teu tata krama eta teh nu kitu teh nyebut jauh teh kana uleman teh jadi urang teh teu boga tatak kitu tah salarasna mah kama saperkara layam taniu ulah narima kacegah lipak lidai karena pakirna anu ngunang ning teu init Kang asa nu ngunang ge jalma pakir miskin aing hoream tah eta geus teu tata krama hirup jalma eta teh ulah pilih ka nu ngulam sia teu mah datang teh nya teu tata krama hirupna wadah mijay jeung teu bogaeun pangkat itu sidai lah jalma biasa tuh da cenah kieu kuring pan geus buku pangkat jabatan teh luhur diulam ku si eta masyarakat biasa asa teu level cenah geus pisang saraeun hirupna kitu mah Kang geus moal bener we nya tesim kuring Kang aya jalma beunghar pisannya diulam ku tatangan nu imahna bilik-bilik acan ngampar samak taneuh teu keramik da sumping Kang sim kuring eta jalma eta daekeun cek teh calikna samakna taneuh mangkaningan masyaallah moal dibejakeun jalma kitu bate tata krama beunghar nya Kang pas ka imah cenah yang samak imah ngampar di bana taneuh cenah abdi pun teh teu nyeri beutung ge bade uih heula nu nelpon geus teu waras eta mah teh kitu mah komo bal balik takulu masapatin sakabeh lah sakabeh lumaku masapah yumkinu kong nan ihtimaluha mikulna itu masapah pil adati dina adat cek adat mampu Kang nepi ka Sumatera genan kecuali ka Saudi dulur ngawinkeun di Saudi teh puspa paspor teu boga tamang aya alasan kitu mah Kang tah sakira-kira pil adat bisa kena mah ka Sumatera ka Kalimantan sok ini ulah pake alasan jauh intina malah lain bagi teu pergi non ayam teh yen kacegah si jamali ajali karana arah itu budi ulah sok pake alasan jauh teh gitu mentak di arulem teu pila ti dieu ka anu da teu daratang eta Kang jadi geus teu tata krama teh jelema teh nya dina kahirupanna teh kumaha beresna tuh hirup tak sia teh mah diulam eueuh mah tuh sibuk bae cenah tak wal diberes sibuk bae terus teu dibere lenglang waktu teh nya naudzubillahi min rajin datang sajam satengah geus kaliwat acara teh kitu we geuningan yuk kalau dicaritakeun pitang kitab Taurat au badil kudu atas sawarena pirang-pirang kitab sir leumpang anjeun mailan dina samil id longok ku anjeun mariron jama gering sir leumpang anjeun 2 mil
siaa nganterkeun anjeun janazatin kana janazah. Kamar itu nganter mah itu cenah kalau itu ka mulia bakti ti dieu. Init milu. Rasa kelasan jauh. Jadi nu geuringnya jauh cenah leuwih init datang longo ena longo. Jadi sir leumpang anjeun salah samin 3 mil. Ajib nyubadan anjeun dakwatan kana undangan. Itu bahasana leumpang Kang baheula mah danya. Cenah kos ayeuna dina naon. Bawa motor aya mobil eda teu ini teh eta mah teu barokah awakna. Padahar tara bismillah ngaleueut tara naon. Agus moal barokah sih entek alasan we hayeuh geuningan. Lu cenah keur sibuk ieu teh. Lain sibuk-sibuk teh Kang keur dihalangan ku Gusti eta teh. Dakwakna teu naon. Teu barokah. Tak nu barokah mah nya datang bae anehna teh. Cek urang gitu, tak ku Gusti dianterkeun. Gitu sing yakin mantak sing beuki caket ka saya. Sir leumpang anjeun arbatan kana 4 mil, zur jarah anjeun naon ka dulur. Ya jauh dulur ge datangan. Tong nyebut jauh. Pilahi di jalan Allah. Tak ada niatna sing dina jalan naon. Dina dianteurkeun ku Allah ge jalan Allah. Gusti abdi rek alumni teh bari jauh cenah ka mana ka Indramayu. Mobil dulu tuh bukan sanes kanten kan. Tapi geus bebeja ka Gusti da abdi teh. Awakna barokah. Datang eta ti Banjar nu nyampeur ka urang. Terus lah seueur cerita kitu mah Kang. Sok emut urang Banjarsari Kang ya. Bagian bulanan simkuring pan sok ngauruk sarasapina. Bagian bulanan motor bensinan duitna pesak eueuh. Kana mah geus moal ini teh cek manehna teh Kang. Kajengan ejen. Namina teh. Ngahulang emang kan isa bagian bulanan, coba sarasapina. Simkuring ngahulang. Eta cenah datang jelema Kang eta. Tas asar ka imahna mere amplop pan beureum ta amplop teh. Eta langsung Kang keur hayang ngaji indit bulanan aya nu naon tah. Langsung eta kasimkuring ngadongengna teh. Memeng awas teh. Duh saya geus bingung cenah tadi tuh. Motor kosong cari eueuhan duit tuh boga pamajikan anu tak datangnya ka imah tah sing kitu Kang hirup tanya masyaallah. Ajengan aja di Banjarsari kan asana mah desa Cikuya asana mah Kang tah orangnya sing kitu ulah alasan lah cenah moal ini tentu dah hate sing manteng ka saha kalau gitu tanya dibuktikan ku Gusti mah ulah hariwang gitu kan. Komo naik lapar malah tambah gampang lapar mah Kang. Cek Gusti abdi lapar, cek Gusti sok ini tak kadinya ka imah si eta. Datangnya ana ditawaran atuh Kang. Itu jadi mabok manggih goro anggapanan beuteung keur lapar hayang ngaringit ka si eta nya ditawaran dahar atuh. Tak jelema ti subuh mula hees bulan puasa. Lohor hudang salat hees deui nya Kang. Hudang asar salat teh hees deui we. Magrib buka-buka da milu dahar bareng Kang. Gua teh dihalangan dijieun Gusti aya rezekina eta di dinya ku Gusti dibere. Eta nu hees terus gerakenan. Atuh komo urang nu anu ngalengkah tong hariwang ku rezeki ti Gusti mah. Urangna sing caket sareng saha. Itulah da. Kunci nama salat eta nu ngagampangkeun sanes kanten mah. Wa inna ma qadama jeung pasti ngaheulakeun si jama ijabat tadawati kana nyubadanan pangulem wa ziarati jeung ziarah li anaka sanyanapi dina ye qadama qadau hakin eta nyumponan hak al hayy nu hirup. Bahwa mangkari itu qadaul hak awalnya talih utama minal mayiti tinimang mayit. Jadi bahasanana kanu gering kelah kanu ka mayit mah paneuri sabab leuwih utama keneh silaturahim ngalo kanu harirup keneh gitu Kang. Aula minal mayiti. Itu seperti tadi bening.
kemudian we binumanya mautna Jumat Kang lah tahu jelas bagja kudu mah DKM teh mayit uruskeun heula Jumatan ke jam 2 kitu agama mah Kang nitahna teh jadi mayit heula di naon tah diurus langsung Jumatan jam 2 beres mayit Jumatan langsung jam 2 agama mah kitu eta teh ngani urang mah teu kabayangnya Kang cenah Jumatan heula atuh kel mayit mah nomor 2 teh eta teu waras kitu teh tak matak dina kitab lamun waktu salat masih kene senganan masih kena lega sok urus heula ke salat mah paneurikeun bakat kunaon Kang tah tapi da di mana-mana rata-rata ngenteng-ngentengnya Kang nah salat teh cenah ame jongjon keneh mayit heula Kang jadi tah hate teh can bener nya salat ame jongjon eta teh hatena teh masih bermasalah justru jongjon keneh ngurus heula naon tuh salat eta beres jadi sok nyebut gitu eta teh di urang can dijelaskeun belas ka masyarakat soal mah kitunya jadi teu mending lohor lah cenah mending ngurus mayit heula penting nama lohor lila kene ke jam 2:30 ge kanyat Jumatan 2:30 kanyat jadi urus heula naon aku sabab candi mun dijelaskeun pasti karena itu Kang yang jawab teh atunya salat heula cenah wajib salat mah bahasana teh gitu teu ulah aneh na isa doropek bakal loba jelema nu ngenteng-ngenteng kana bab agam akhir zaman eta nu kitu teh salat heula ke mayit mah gampang tah eta geus ngenteng-ngenteng eta teh at-tahawun fid-din nya Kang geus mal bener ka dituna teh nu kitu mah tapi urang saurna kedah kitu urus heula mayit waktu salat masih kena panjang tak langsung sujud gitu sabenerna mah beres mayit salat tah cek Gusti nya kitu hirup teh tah lain kalah salat heula asa teh masyaallah jadi budaya kitu nya teh sok asa bertolak belakang jeung naon Kang jeung di urang pada mah agama mah kitu ti baheula lagi saludasana mah gitu tah dan sababna at-ta'jil minasyaiton buru-buru teh ti setan Kang kecuali nu eta mayit buru-buru urus kanu sajen mah paneurikeun sanajan salat anu 5 waktu ke paneurikeun masih kena waktu mamun sempat gitu heulakeun kecuali waktu na mepet sok salat heula kitu pan agama teh Kang boga budak awet tong sok diingu bae kawinkeun buru-buru eta tak buru-buru neangan bujang boh duda punten nya Pak eta ulah diaran teh boga budak awet ulah betah di imah kudu dikawin eta buru-buru tah boga hutang buru-buru naon ieu ulah diantep eta kade eta mah sanes ti setan we eta mah boga kodoanan buru-buru kodoan ulah dingke-engke kodo mah inget kodoan tas subuh inget can lohor kodoan tas subuh genan mangga gitu kapanan Wakola ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ladu itu lamun diundang kami ila kiroin kana ceker embe bil gumami di daerah Gumaim la ajab tu yakin datang kami tebih Kang ti Mekah ka mana teh kadeh gumam tapi Rasul geus cenah aya ceker embe mangga ieu tos di atas karinuang Rasul pasti angkat Kang lah cenah pilah kana ceker embe mun urang mah nya sok dalah urang dinya sing seubeuh gitunya Kang kada ieu cenah Tasik nantu yeuh kadu cenah loba ka Cida kumaha ka urang tah pasti urang mah mikir teh bawaeun anak kudu aya daharna kudu warman gitu meureunan kakara urang disebutkeun kadu ceri loba cenah di dieu esek loba ge jualeun si orang datang ka anak keneh deui
jadi sumping Kang teh sanajan ka daerah Tebet Rasul teh ka Gumaim teh wawas ngari tu Gumaim mau di hiji tempat al amelin kana pirang-pirang mil dalam arti Madinah tebih eta sabaraha mil tapi Rasul ek sumping sanajan tebih gitunya tuangeunana pila kada ceker naon tak Rasul mar bersepen pisan kana ceker me teh hitungan dina kitab Kang lamun akang ekah kadetah ceker mena kasahakeun kakonabilkeun cek pikih konabil teh naon inung beurang eta cek agama ieu mun akang ekah boga anak boga ke beusi cek kana nu opat kasahakeun kakonabilkeun ka inung beurangkeun lain kaajengankeun ka inung beurang cenah geus oh inung beurang gena mah geus atulah geus teu aya inung beurang bidana moal daraekeun Kang mending kajengankeun we ami 800 kali lipat cek dina kitab Bugiatul Mustarsidin panggedena tiklan sodako mah kaajengan itu Kang kadinyakeun mangga ada geus konabil anu teu aya inung beurangnya kaburan ning makning di urang teh jadi kadinyakeun cekerna teh mun teu kadinyakeun geus sesuai jeung keterangan agama eta teh Abtoro buka Rasul pihi dieta Gumaim Abtoro buka bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman bulan Ramadan lama balago samang sadugi Rasul ka eta Gumaim wa qasara jeung ngosor Rasul indah itu Gumaim bisa apa dina lumakuna Rasul tebih padahal mah eta daerah Gumaim tetapi Rasul angkat pamedi ulama jadi nu kadua tata krama urang nalik kaya uleman ulah sok alasan naon Kang ulah sok alasan jauh mantak sing beuki caket jeung Allah amih kawas tadinya Kang gitu tah nu barokah mah tenangnya Kang Masya Allah mantak sing beuki caket sareng satu ya sareng Allah Gusti abdi hayang umroh tapi ulah mayar ini Kang Meula ke Mekah sugan saperak dah henteu tuh sama sekali tah beda ke rumah santen kapungkur tak bebak toto bebeakan tobat itu teh Kang jadi nage saya deh nu hayang bareng sana umroh mangga da guan kusim kuring mah gitu orang mah eta orang Cikarang gitu tah kitu mentak sing beuki caket alami barokah awak urang ketemu moal aya alasan naon Kang tebih moal ya langsung hate nyantok ka Gusti tah jadi ke urang aya undangan tebih kitu Kang Gusti abdi teh diulem kadah kadi itu tapi abdi mun teh mah keur artos keur seuseut lah intina mah jang bensin moal mahi bebeja heula ka Gusti Kang ecek Gusti keun kumaha kami lake tah jadi sing percaya sing yakin ka Gusti ka Allah eta tata krama kadua asalisu nomor katiluna asalisu ari nomor katiluna alayam tania eta yen ulah kacegah si jalma likoni karena buktina si jalma so iman eta nu keur puasa bal balik tayah duru hadir si jalma Kang hayuang ka dituduh cenah keur puasa tuh lagena ulah dianggo alasan Kang berangkat poe Senin atuh we uleman nya Kang berangkat udah Kang keur naon ya keur saum sunat berangkat duh cenah kumaha embung batal ka dituna nah Kang sing uning ya kana bab aya uleman Kang keur saum sunat paing kana mangkalamun bukti yusiru ngabungahkeun ahu kadulurna si jalma naon iftaruhu bukana si iman fal yuptir mangka buka si iman pasti Kang aya nu ngulema urang dahar teh bungaheun nya cenah sok mangga nya sok taruang urang buka teh wah bungaheun pokona urang tuang teh wal yahtasib
jeung gawe karana Allah siman piptodina bukana siman biniati dari surur kalaya niat ngasupkeun pangbubungah ala qalbi kana hate dulur nasiman. Jadi akang ulah eleh justru akang datang ka ditu mun urang tuang teh bungaheun eta nu ngulemna sok akang buka. Atuh cenah puasa kumaha ieu diganjar Kang. Komo ieu idul surur wah eta mah komo gede ka cida naonna teh. Puasa tisu kalohor diganjar dahar komo idul surur leuwih ageung. Da keukeuh aya Kang nu bodoh jelema. Lu cenah keur saom eta sama kalah ini ngajauhan tina parasmanan teh da keur naon cenah. Eta teh teu tata krama Kang. Jelema teh goreng-goreng adat sih eta teh tata krama ieu. Justru eta pribumi teh enggak taruang terang bungahan nepot parasmanan teh urang kalah nyalingkur cenah punten jauh saom. Cenah tuh. Nah, jadi ulah sok rajin ya Kang, ulah sok rajin. Jadi ulah alasan pedah keur saom berangkat karena uleman tah bungaheun lamun pribumi urang tuang di dinya. Masa seperti ya ta sibuk karana Allah siman pisome dina puasa. Jika urang Ramadan pan ihtisaban karana Gusti kitu tah. Luwih lupat lipat eta teh ganjaranna teh ku kitu teh. Ngan ku sababnya lah sok rajin meureun nya Kang. Ning cenah teh ka dieu nuju saom teh cenah mentak kapunten. Abdi nya keur saum Arafah datang geus Gusti mah leuwih apaleun kitu nya. Da cenah ke mah setahun hareup geus aturan lah. Kitu Kang tah urang teh nya. Jadi acara poe Senin jeung poe Kemis urang rajin eta saum. Tong jadi alasan. Justru akang keur saum teu indit. Duka kumaha di hadapan Allah mah nya. Maneh teh puasa teu teu takrama hirup teh cenah geunan. Pan kitu teh. Pas keur poe Kemis wadidi ngulem ka warungna geuning Kang. Jebadur asar deui geuningan. Atuh kopi ngebul keneh. Sor rokok deui. Nyel beuteung teh Kang ningan. Cenah ulah nyebut kagok Kang geus da diulem urang teh. Da geus ditinju teh dagenan. Mun diuyup bungaheun tah puasa dibere, idul surur kabere, nikmatnya Kang. Sabenerna mah mun uninga tapi ilmuna tah. Sabab ibadahna rajin ngan ilmuna kurang akhirna pan asa bener keneh puasa sampai ka magrib. Akhirna teu tata krama eta jelema pan kitu. Wabdu zalika jeung ari nupang abdona nu dicaritakeun pisameuna puasa sunat. Jadi Senin sareng naon? Senin Kemis. Wa anu sajena lah gitu. Ulam ya tahkok jeung lamun teu nyata naon sururun kabungahan. Suruh qalbihi kabungahan hatena si man si jalma tah. Teu kaciri dina beungeutna teh kabungahan mun urang buka teh. Palu sodik maka ngabenerkeun si man huka na ibtu ibtor bidohiri ku dohirna. Tinggal dohirna be. Dohirna eta jelema ngajak be Kang tuang. Maka orang buka tah ningali dohirna genan gitu. Wal yuptir maka buka si jalma sok buka Kang. Tinggal metak wah kumbid dohirna ge ngasongan bae malah nit-nitah bae bati. Sanajan urang keur saom sok buka tah ulah dipaksakeun saom. Wain takoko jeung yen nyata anu sanyana si jalma mutakalapun eta kabebanan paliat ta'alal maka nyieun alasan. Lamun nyata eta zaman nu ngulem teh jigana kabebanan datang urang teh nya.
Nah, jadi orang teu kedah buka Kang tapi ngadamel naon alasan punten abdi nuju saom mangga pek alasan eta mah. Tapi hadir mah tetap naon. Hadir mah hadir. Ngan dina nalika disuguhan tapi dina hate urang ieu pribumi teh kabebanan datang urang teh meuli sagane. Eta mah tiasa urang alasan hampura puguh ieu teh boga nuju niat gitu. Nah, mangga alasan eta mah. Lamun urang mutakalapun ka ciri na teh ku urang teh nya jalma teh. Keneuh jang maranehna daharna ami ngareunah engke daripada ku urang pada keur saom. Sok alasan di dinya mah. Teu kitu mah da galib hajat mah ulah alasan eta mah kade. Dahar sing leres. Daharna barokah Kang nu hajat mah nya kade ya ulah sok nyebut naon. Duh cenah nambe pisan nu hajat mah barokah sakuapan kenan. Wayahna asaan. Waqad qala nyata ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liman kajalma imtanaa narima kacegah siman biudi saumi karana pauduran saum takalapa ngabebankeun laka ka anjeun sahu ka dulur anjeun watakulu jeung ngucap anjeun ini soimun kami teh keur saum. Jadi saur Rasul ogenan sok alasan kira-kira dulur urang ngabebanan mah nya kunyuguhan urang. Sok alasan biudi saum ku alasan keur saum ini soimun gitu kan. Gitu. Itu bade taruang mah cenah duh menuju saum ieu teh. Da kurang tos katingali ekonomi nagenan riweuh sia teh. Ai bakat ku berehan hatena ieu nawaran-nawaran Kang. Mangga urang alasan ini soimun hampura keur puasa gue teh. Pada orang teh alasannya Kang itu teh menang tah mangga. Waqad qala jeung nyata ngadawuh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu min afdholi hasanati eta tina pang afdolna pirang-pirang kahadean ikramul julasai ari ngamulyakeun jalma-jalma nu dariuk bil iftori kubuka. Jadi urangenan termasuk afdolul hasanah buka betah. Paling tolong mangka ari buka yang eta ibadah jadi ibadah Kang. Buka nagenan biar dina ku ieu niat. Puasa nu tadi sapoe setengah poe diganyar ku Gusti moal dihilangkeun. Daharna jadi ibadah. Idul surut teh wah nu subhanallahnya. Tak mun aek aya uleuman poe Senin parwasa heula deui imah. Ami pahalana. Mundal waos hulukin jeung alus akhlak eta pasawu mangka ari ganjaranana itu ikram pauqa sawabi saumi saluhureun puasa saluhureun ganjaran puasa tuh Kang justru saluhureun ganjaran naon tah puasa teh urang dahar itu ikramul julasa teh ngan ku saurangna bodoh keneh da keukeuh yang puasa nepi ka magribnya. Ah eta mah tos. Eta teh nambahan ilmu Kang kanggo urang. Puasana ge taram urang. Kemis liwat Senin komo. Ih. Atuh ke ngadak-ngadak jadi rajin puasa tuh Kang. Kayak usum hajat teh biasanya bulan naon gitulah. Rajin puasa dirinya. Wamah malam yutir maka jeung samangsa teu buka si jalma padia patu mangkari suguhna si jalma atibu eta minyak wangi wal mujmaroh jeung gaharu. Lamun teh mah keukeuh da puasa jangan alasan teh tadi maka atuh pribumi teh nyadiakeun naon tah sina seungit mah ruanganana cukup eta gaharu diseungit kayu gaharu ameh karaoseun gitu wal hadisu teh jeung ucapan anu aralus teh ucapan nu aralus waqad qila jeung nyata dicarioskeun sal kahlu enan dicaiteun al-kahlu ari cela waduh nu jeung minyak ahadul qoroain
eta salah sahiji tina 2 jamuan termasuk dicela atau minyak eta termasuk jamuan Kang kanu keur sarao mah gitu. Jadi nomor katilu tata krama urang sebagai tamu nu diundang teh ulah jadi alasan pedah nuju naon. Ulah jadi alasan. Tadi jauh tong pakai alasan. Enak keresom tong pakai alasan deui. Gitu. Armi kaopatna ayam tanien narima kacegah. Si jalma minal ijabati tina datang. Ingkan alam muktin atamu dahareunana tu amu subahnya ta dahareun anu subhat. Ta nomor 4 mah kitu Kang ciri urang alus hirup bertata krama lamun diundang teu datang naon sababna dahareunana. Ah cenah si eta masa usahana genan anu. Tah urang teu geus datang eta mah. Ulah ting datang. Itu tapi yakin eta teh tukang teu bener naon teh Kang usahana teh nya. Kitu eta mah teu ku teu datangna urang teh tata krama eta teh. Ku datangna teu tata krama pedah jalma jegud atuh beunghar. Duh cenah teu datangnya cenah amplopna. Tungtuna mah eleh iman teh tah. Kunaon ieu? Ku ampona eleh ini teh eta mah teu tata krama tah hirup jeung Allah nu kitu teh. Kitu mentak. Ulang teh besok dia Kang sim kuring kejadi santri di Cijantung Kang diulam ku nu gaduh beus teh naon di. Diulam ka bumina nya ku Aladin ku Angen. Beus pan ka Cijantung wah beretak pinuh eta beus. Ku santri duwi ka bumina diampar walah sagala daharna raraosna balik di amplopan nih Kang. Itu. Eta mah da jalmi soleh atunya Ang. Ngan kira-kira cek urang cek batur ge kara itunya eta mah. Tukang adu hayam cenah duitna kan ada adu hayam. Ulah datang Kang. Gitu. Nah, jadi mun tuangeunana cek urang tos yakin subat tong sumping. Awil maudi atau tempat, awil bisat atau amparan. Alma perusul diamparkeun min gueri halalin tina lain nu halal. Diamparan urang teh ku karpet aralus ngan hanyaka lain tina nu halal duitna geus eta meuli eta amparanna teh tong datang urang kan. Sanajan amparanna wah mewahna luar biasanya ulah datang. Au kana tabukti yuqamu diayakeun fil maudi dina tempat naon munkarun pamungkaran. Min parsi dibajin tina amparan sutra. Sutra amparan ge tong datang Kang. Au ini piratna ata tina wawadah perak. Nih harerang atuh perak susubuhna ge piring tong datang. Au tasih atawa gamar hayawan. Ala sakpin dina lalangit au hata tina dingding. Jadi di mah jalma eta mah Kang aya gambar kuda. Manuk merak tong datang. Ilmu itu Kang. Ning teu datang ku nantu cenah kamari bejakeun. Tuda bapa mah aya gambar kuda cenah dingding eta mah tak abis teu suming. Kitu nahan gambar kuda. Teh pamungkaran paceuk agama nya. Sok atuh jang maneh cenah gambarna bawa. Kanding alus tuh mahal Kang. Kalau dibawa ku akang reda alusnya. Aduh teu waras kena Kang teh. Jadi kade akang rek hajat ulah aya gambar-gambar di imah piceunan. Untung barodo nu diulemna Kang. Daratang eta jelema. Pada orang teh doraka datangna eta teh. Da pamungkaran atuh. Tak akang kanu hajat tempo heula model hardeng gambar manuk kantong datang eta. Cek kita bajurina hardengna gambar manuk tong datang eta pamungkaran kana. Komo lamun kecuali gambarna dinding kuda sukuna wungkul Kang eta mah mangga.
Gitu. Atau ceuli nawungkul gambarna teh tah mangga ada teu mungkin naon itu. Gitu tah. Jadi jalma nu tata krama nalika aya uleman tapi di imah pribumi aya gambar hayawan boh nadinga tadina sakti digantungkeun teu sumping nu tata krama mah. Tapi nu teu tata krama mah itu nya wayahna ancrug kana pamungkaran. Aos si maesyata ngadangu hiji perkara minal mazamiri tina suling. Wal maleh jeung alat kaulinan. Kade Kang ieu tasawuf keneh nya Kang. Kayak dijelaskeun dina ihya bab musik aya Kang ke. Ieu mah keur ngajelaskeun undangan. Ieu undangan keneh ke dijelaskeun bab musikna Kang aya, mantak mun aya Kang hayang apal bangsa suling nu takol ke aya bab musiki. Haram henteu ulah ake jelas. Ima bab naon keneh. Bab uleman urang sumping heg aya nu keur ngabong duta. Akang datang teu tata krama eta nya. Awit tasagil atawa katungkul binaoin ku warna minalahwi tina kaulinan. Keur aya drama Kang eta nu hajat teh. Tong datang eta geunan. Wal azbi jeung kecapi mangkaning ngulem Mang Jumarnya. Wal hajli jeung guyonan ngahajang ngulem bodor pelawak eta. Walabi jeung kaulinan. Wastimail gibat jeung ngadengekeun ngupat. Wana jeung ngadu-ngadu wazuri ini eta ngupat geuningan ya tatangan wigira ngobrolkeun tatangan keur di lemurna urang ngadenge eta ulah Kang. Ulah datang kira-kira loba nu ngobrolkeun batur mah. Mangkana eta sok raos pisan nya Kang. Beungpeung papangih jeung dulur. Langsung ngabajakeun aduh urang di lembur kitu pugun sarua. Ah geus moal bener eta mah Kang. Kalah ka sabit-sabit kabeh tungtung namanya. Pada orang keur ngadangukeun babaturan di lemurna jalma kardul. Urang teh kumaha? Sarua di urang karar itu. Urang kalah katarik tak Kang. Cicing eta ulah. Tak nak Quran surah Allah. Muhammad lamun anjeun eta jelema keur ngobrol hareuri anjeun indit heula. Ya geus teu heureuy deui sok darat sumpingan deui. Pasamoan deui kitu kapan. Wazuri jeung lacut di dinya teh nya. Ngobrolna wa tuh parugu. Wal buhtan jeung ngabohong. Wal kibi jeung tegasna bohong. Wasibideka jeung sarupan dicaritakeun. Jadi nu nembe dicaritakeun aya dina tempat nu urang bakal disumpingan termasuk mun urang sumping teh pamungkaran. Jadi urang teh datang kana pamung kuduna mah pan manro aming kumun karon palyugoyir kecuali akang datang ka eta rek ngarobah pamungkaran. Datang ka imah pribumi Kang eta gambar piceun heula. Makaning bos eta teh Kang cek urang piceun eta gambar ning bisa gagawah ngomong teh. Tamun urang nawani mah sok Kang datang tapi rek kitu rek nanti teh palyugoyir biad langsung urang dirobah gambarna diturun-turunkeun hodengna dijedud di dudutan. Mangga ari kitu mah sanggup mah. Satu datang cenah Kang Sule, wah rame atuh cenah akang ini teh tah. Urek mau bodoran eta teh. Masyaallah. Upami di kalender Abah punten kumaha? Aya gambar manuk kuda di kalender. Atuh sami-sami keneh napal di bumi mah. Kawas-kawas hordeng pan hordeng teh gantung. Sami sareng kalender eta. Dina kaya ulah anu gambaran nu kararitu nya. Di bumi ulah gambar satu anu sampurna Kang kada ieu. Sim kuring dipanggil ka Jeddah ku pengusaha India. Kemar Kodir asana namanya. Panggil ka Jeddah.
ka ruanganana, ruang anjeuna, ruang kantorna di gudang-gudang eta kain kan. Dina teh gambar foto wa ajengan hoer kan. Di kamar anjeunna teh nya. Yang kuring lebet kayaknya cali. Kayak foto wa ajengan. Naroskeun sabaraha cenah apana ayeuna. Cing teh 2 juj. Sok cenah di mana di Mekah cicingna. Asal asup ka sakola tahfidz suranya teh Kang. Simkuring pan nuju proses eta deh. Ti ketua ISMI Timur Tengah hari itu teh. Mas Santren teh. Jadi kekalah tumpang tindih nya Kang muaraoseun salah sahiji. Anjeunna teh nunjuk. Tah ieu teh cenah teh ulah ieu teh. Kieu teh ulah cenah. Tapi kumaha dipasangkeun eta Kang foto ajengannya. Terus itu ulah di Indonesia mah cenah sok karari cenah dipasang-pasangkeun. Nyebat kitu tah Kang. Gitu foto ajengan emut keneh. Cimbeu metak bati itu kahuda wawuheun ieu teh. Kitu tah Kang. Si orang muhun panena. Eta teh pengusaha kain panggedena di Jeddah Kang tah. Jadi simkuring diulemkannya teh dicek tahfidna Kang tah. Untung nu arapal ning pas dibaca teh. Hayang pasantren juga kumaha cenah sok. Asal dek di tahfid di Mekahna, dek di hotel naon jijingna nya Kang. Kan simkuring teu raos panu ka Pak Haji Fuad hari teh. Eta gambar eta cik manehna ulah cenah eta kieu teh ulah. Eta sapotong gambar teh Kang. Pan sapotong mah teu mungkin hirupnya. Jadi mun gambar ulah mungkin hirup lah gitu dina bab gambar teh. Kira-kira mungkin hirup ulah eta teh. Kayak dipentapang nyawaankeun gitu kan isukan teh. Tak ceulina wungkul mah mangga eta kan. Tak di itu mah dicarekan itu duka-duka pedah benten pemahamannya. Karena ulah gambar gitu. Ai pas di kamar maya pan gambar raja pakan raya nu kitu nama. Atasan nama kapan ai gambar ulama arulah. Eta mah di ditu Kang. Di urang lah mangga. Orang mata diman watak takriman gitu foto ulama teh. Ulah teh jadi tameng dina foto ningan Kang. Ajengan agung ning nu kahot urang teh Kang yang dipoto sasarengan eta pake tameng ajengan gede teh ku urang. Eta ulah kadeh. Jadi background ajengan agung jeung urang. Naudzubillah min dzalik. Simkuring mah teu wantun Kang ti barang ingat di otak. Ajengan ulama kan nu gede tuh hoyong selfie deukeuteunan halim. Nah bapak pake tameng tah abdi jeung anu eta teh kitu bahasana teh. Ya abdi jeung wa ajengan kitu Kang ya abdi jeung Prabowo. Urang teh kumaha ya? Pasti eta teh. Simkuring mah teu gaduh foto jeung bangsa kok. Nu sabana keh teh kitu tah aing jeung Prabowo. Subhanallah. Ngahajakeun batur Kang. Subhanallah. Dianggo tameng komo eta ulama masyaallah. Tak kaita sareng Sayyid di Mekah simkuring batu pan foto ngan foto zaman baheula geuningan. Simkuring mah tugan kabitah teh eta. Alhamdulillah nah teh orangnya kitu enak kan. Wawa cenah sumping Habib anu wah langsung urang teh selfie-nya. Dipang-pangkeun dina dipake eta background ulah kade. Ngahinakeun ka ulama eta. Nya jeung monyet makeun bae Kang. Jeung megan bae. Kena kalah ujub urang teh. Ena mah gampang ya Kang. Sanajan urang teu pernah amprok tapi fotona genengkeun ngangge AI tiasa Kang aya nama. Gampang gitu diedit lah. Jadi eta sadayana pakudalika mangkaresa kana caritakeun mimat perkara yungna dicegah no eja batu datangna. Jadi nu aya nu nembe dicarioskeun urang teu perlu sumping lah. Itu tapi ke alasanna seueur nya Kang. Lah cenah ajeung sok datang apa hasilna aya pongdut. Kan gaduh alasan Kang eta. Takna kitab-kitab penjelasan agama dijelaskeun. Seorang ulama gawe teh ini teh KKP unggal penting teh Kang. Pan tempat naon KP mah? Di KP eta mah ajengan eta Kang.
gitu ngan niatna rek ngaislamkeun 40 jelema nepi kan 40 tamang sajablay peminum eta nepi kang targetna 40 ngaislamkeun ngainsapkeun mun kitu mah jadi ulah suudon urang teh ini cenah ajengan aya di dieu cenah coba pangpayuna itu mah hatena beda jeung urang itu mah keur ngadoa ya Allah ieu awewe sing daekeun nutupan orat Gusti kalamun balik isukan mah mun tampil deui sing nutup oratna mun kitu batur mah hatena urang mah pan molotot pananya habis kitu nah urang mah can nepi ka dinya batur mah tos nepi gitu. Wasti babuha jeung pasunatanana itu ijabah. Pasunatana leungit teh Kang ulah ka dieu mah. Tak kalah mungkar we urang teh. Wajibu jeung ngajibkeun tahrima kana haramna itu ijabah. Malah haram datangna kenan. Kanu kitu mah. Gitu nya ngan urang ari taliti teh sok asa ge nya Kang. Ada suming uleman kasih anu kayak di mana gambar satoan teh di mana ditanyakeun. Bisa curigaan gitu Kang. Jadi orang sumikannya aduh da Gusti abdi teu terang sugan teh aya gambar hayawan di bumi na alasan ka Gusti. Tapi bener terang orang teh. Geus terang mah sok ka imahan heg datang. Tah gitu jadi alasnya orang teh kalah sumping kana paharaman kadinyana teh boro-boro ganjaran Kang. Tak ngaos bajuri kudu sing nepi ka titikna ulah koma wungkul. Wajib hadir kana walimatul harus wajib teh cenah hadir. Kaditu teh dijelaskeun. Malah haram lamun aya pamungkaran pan kitu ka itu teh. Imang nepi ka dinya ka kara koma geus dijelaskeun tah wajib cenah hadir walimatul harus. Kaditu teh dijelaskeun tong jelema percaya kapanan daratang. Teu dijelaskeun ngajina nepi ka titik kapanannya. Tan ngaji sapotong-sapotong gitu Kang. Mas Anten 2 tahun geus balik kira-kira saya. Pasti gitu. Aw karohiyat tahato kamakruh itu ijabah. Jadi tiasa haram, tiasa makruh bakal dina pemungkaran. Pakalikanya kitu deui idakana di mana bukti saada zaman nu ngundangna dolim eta nu dolim. Nu ngulumna ge tukang dolim saya eta mah. Ai dolim teh nuna perkara sanes dina tem berjamaah ge tara. Kudu di masjid saya teh mah di imah we hayu geuningan. Ngabohong eta tos ngadolim kana diri kan. Amu bener tukang bid'ah. Nu teh Rasulna di kumaha tah. Itu kadek kang bid'ah teh seueur nya. Nu make speaker eta teh tukang naon? Bid'ah eta teh. Tak sing terang. Bid'ah teh sabara bagian. Nu make bedug eta ge Rasul mah teu make naon? Bid'ah tah. Rasul mah harita teu aya madrasah, tanjeun madrasah teh bid'ah. Tuh kang bid'ah teh seueur nya. Kitu. Tak lamun can terang pembagian bid'ah pasti urang teh salah kaprah ka dituna. Tak sing terang bid'ah hasanah, speaker bid'ah hasanah, madrasah bid'ah hasanah, bedug bid'ah hasanah. Saha eta mah bid'ah. Sanajan ti Rasulna teu aya. Itu jadi ulah dia kulu bid ulah dina kuluna tak kudu kana mantek heula lapan kuluna. Au pasing ata zaman nu pasek nu ngulemna teh zaman naon Kang? Jalma pasek. Toat jeung maksiatna teh tos jalan terus Kang eta mah. Ngaji mah osok tapi ngadu hayang marajin asa teh. Tong datang mun diijabah. Mun diundang Kang. Tapi da urang teh sok kumaha Kang. Jadi toleransi ka ditu terus cenah babaturan jaba tong datang. Geus apa sok. Jalma pasek mah. Jadi urang teh kelah nulungan kana pasek atuh cek di pengkargenan. Ke pasekna beuki kuat datang urang teh. Awas sarirun atawa jalma jahat.
Amutakalipan eta jamanu kabebanan toliban karena nyuprih lil mubahati kana megah-megahan wal pahri jeung kana bangga. Ieu jalma ngulem urang jeung babaturan pasti suguhna teh teu aya-aya mubahat megah-megahan tong datang. Atau pahri arek mah kumuluhur gitu nya kan. Ek bangga-banggaan ka urang trek pamer-pamer lah tong sumping tah. Jadi nomor kaopat jaminu tata krama justru sae ku teu sumpingna. Lamun kaayaan nu ngulemna sapatos nu dicarioskeun. Seueur kacida tadi urang perlu penjelasan gitu dina majelis-majelis teh masalah uleman undangan ya kan. Urangna inti namanya saebul betna kudu uninga deui. Mun hayang didatangan ku nu diulem berarti kudu mempersiapkeun naon? Ilmu gitunya. Sabab ngulem jelema loba di mah pamungkar berarti ningker jelema sina asup kana pamung. Wah, dorakan luar biasa tuh. Lain saurang nu datang teh. Itu pamungkar mentak lamun ek hajat kada moal sagal ningal. Tempat pelaminan gambar manuk ulah kecarekan mah. Ulah nepi ka. Jebot teh pangantena mas kawinna make nu kene Kang tah. Ngamar manuk di betah di gina teh geus babetkeun lah. Aya-aya we nya. Nah, jadi ilmu namihan ku urang tami-tami laksanakeun supados naon hirup beuki beres dina jalanna Kang. Nepi karidho ku Gusti. Mudah-mudahan sing mangpaat kanggo sadayana. Al-khamisu wallahu alam wa ilmuhu atam.